Nah iya diberi lurus warasatul anbiya lantaran cek Gusti Allah Kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga ngambah jalan nyaritakeun gitu neangan ilmu eta seakan-akan ngambah jalan ka sorga jelema kadeleuna makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga. Masya Allah cek Kangjeng Nabi jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana deuk menuju majelis salim zahir nama ka majelis salim neangan nyana tempat di mana ya ieu ngeunaheun ya di jero ye neangan deui di dieu ye di mana di tihang abeh ngeunaheun tungkulna aya nu lah hayang lalega di luar bae cek jara teh di luar aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunaheun di luar rada jauh eta sarua kabeh ge neuk menuju sorga aya nu bebeneran neuk ka sorgana di jero majelis aya anu rada kajeun rada jauh ge di luar aya nu kajeun aing asal ka bawaan sorga bae di handapeun tanggal Ambon eta kabeh ge menuju sorga ilmu wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna dibeberkeun jangjangna urang naik motor urang naik mobil urang lempang di jalan menuju majelis salim kadeleuna mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu ya jasa ya Allah ya Rabbi eta teh urang di luhur jangjang malaikat lempang teh di luhur jangjang malaikat mata geus ada ulangan rokok beusi datur beusi pepetelena kadinya cek malaikat waduh panas ngeguling ke urang teh sing ade Allah karim la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi pahara jasa mantak malaikat gergeteun gabi berozak panjenengan mah ngarokok teureun-eureun wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ard wal hitan hijaubil ma'i sanyana alim sanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai ya Allah ya Rabbi kadeleuna malauk lele eta golpak padahal cenah keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan eta lauk di laut sok kitu gedena nya teh maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai bobeh makhluk Allah di langit di bumi di cai mangmentakeun hampura ka jelema anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmuna lillahi ta'ala lain letik pangkat kiai teh lumantat sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat ge geus gideg bae aduh cek malaikat ge si kiamat ye ambeun aing rada lain deui aing mah nek ngambeun lagi hangru jadi ku malaikat ka ambeuna hangru bentek bau bentek mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae nutupan irung malaikat nu hiji nanya ka malaikat di sia kunaon nutupan irung mah aing ngambe si eta mek sa taki golkar puyeng aing ge kana teh wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib boh
keunggulan Kiai dibandingkan jeung nu ibadah teu boga ilmu lir teu beda unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14 ngelehkeun bintang-bintang nu aya pohara jas lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagaan tak sebab naon wa annal anbiya lam warsuha teu ngawariskeun ka para hambana dinaron wala dirham teu ngawariskeun dinar dirham tanah tapi nabi mah ngawariskeun warasul ilma nabi maot teu ngawariskeun dinar teu ngawariskeun dirham teu ngawariskeun kebon teu ngawariskeun ruko teu ngawariskeun kitu hotel teu ngawariskeun warung-warung teu ngawariskeun ge ilmu mantak jelema nu nyokot ilmu faman akhadha bi khatin wafir jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian ngocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantak beda tegepna beda langkahna beda segala rupana sebab naon kasurupan nabi urang mapan kuari kasurupan juri kasurupan nabi walai deui atuh jelema kasurupan nabi mah la khaufun alaihim walahum yahzanun kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah jadi hamba Allah nu khawas artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda tinu balerea jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep jadi jeung Allah perasaan deket perasaan dibimbing ku Gusti Allah nah iyalah wa minhum sabiqun bil khairat ieu keur carita naon keur carita ilmu jadi kesimpulanna ilmu teh pangmulyana pangutamana pangmanfaatna sebab ku ilmu bisa neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ka Allah secara sempurna sifatna bisa nauhidkeun dina asmana bisa nauhidkeun dina zatna sehingga buleud perasaan teh hiji bae nu di dalam Allah subhanahu wa ta'ala masih keneh jaritakeun ilmu wajib golem nabi wallahu a'lam